pamberi sareng simkuring Salsa Dewi Naptuliani sareng Asri Nur Aulia dina acara wacana warta acara ayeuna. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Majalaya diajar meulak tutuwuhan hidroponik. Ari hidroponik teh naon nya? Eta tutuwuhan anu teu ngangge taneuh. Emang aya kitu tutuwuhan anu teu ngangge taneuh? Aya atuh di zaman modernisasi anu seueur inovasi sareng kreasi mah. Jantan penasaran? Penasarannya mapakna atuh lah gede tapi kedah update ieu simkuring ngagaduhan informasi. Pamirsa, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Majalaya, Kecamatan Solokan Jiluk, Kabupaten Bandung, dina semester ayeuna diajarkeun tutuwuhan hidroponik ngaliwatan pelajaran prakarya. Salajengna baris dibewarekeun ku Ihsanul Hakim anu aya di lapangan. Sumun Salsa sareng Astri simkuring Ihsanul Hakim nuju aya di tempat melak hidroponik. Di dieu murid kelas 10 diajarkeun pepelakan hidroponik, ti mimiti melakna nepi ka dipanenna. Ayeuna simkuring tos direncangan ku Pak Ahmad Rusdiana salaku guru prakarya kelas 10 di SMAN 1 Majalaya. Punten Pak, upami anu dimaksud pepelakan hidroponik teh nu kumaha? Pepelakan hidroponik teh sami sareng salaresna mah sami sareng tanaman anu sami dina taneuh. Mung nu namina hidroponik teh mediana budidayana cara menanamna teh dina cai anu ditambih oge tina nutrisi. Nah, alat-alat anu diangge teh kanggo hidroponik teh teu sami memang sareng anu dina taneuh. Dina hidroponik mah mediana aya nu namina bahasa asingna teh rosewood. Nah, rosewood eta teh sami sareng taneuh. Tapi mediana menggunakan air ngangge cai cenah kitu. Upami dina taneuh mah memang ngangge pot, tapi upami dina hidroponik mah nganggena net pot gitu. Sami wae gitu. Teras naon bentenna pepelakan hidroponik sareng pepelakan anu sajena? Bentenna mah kan tos diantawiskeun bentenna teh upami hidroponik mah mediana teh cai. Nah, sareng rosewood. Upami dina tanamanna taneuh, dina pepelakanna taneuh mediana taneuh sareng cai pot panginten kitu nya. Sami wae nu ngabentenkeun taneuh sareng rosewood gitu. Mediana teh. Upami cara melakna aya teknik khusus atanapi sami wae sareng anu biasana. Mangga urang kawitan ditinggal kapalih dieu nya. Ngawitan teh kedah aya rosewood. Ieu teh panginten sakedik contoh anu tiasa ku kakak kelasna kitu nya. Nah, ieu pagawean anu di tos dipraktekkeun ku raina ieu teh tos di bahasana teh disemai kitu nya. Disemai teh bibit nu aya yeuna teh bibitna teh biji nya. Sikina teh di kana rosewoodkeun. Nah, satos kitu pamitos janten ngantosan waktosna nya kirang langkung kana 2 minggon eta tos kaluar daun. Ieu teh tanamanna teh nya pepelakanana teh tiasa dialihkeun kana net pot. Nah, karena contohna sapertos kieu dialihkeun kana net pot. Nah, net pot teh sapertos kieu. Nah, ieu net pot nu tos jantenna, ieu contoh nu tos jantenna nya. Ieu teknikna sapertos kieu. Tah, upami tos janten daun dialihkeun kana net pot. Upami sataacana aya eta daun nu ngarambat masih keneh tetep dina rosewoodna. Nah, ana sok cobian ku Ibnu dipotong cobi katerna. Ieuna tah anu tos janten kieu ieu teknik nu pertama. Upami teknik nu pertama teh ieu teh pertama awalnya disemai. Satos disemai, nah engke teh aya penanaman. Nah, tos aya penanaman ke ada pemisahan antara tah ieu nya di dieu tah. Jadi aya teknikna sadasa penanaman nutrisi da bisa tanamna. Tah tos itu dipotong. Nah, satos contona ieu nya ambil contona we heula. Nah, ieu teh contona tah ieu teh sicana ku Ibnu.
Nah tos iya teh tos disemai terus ngantosan 2 minggu tos tahun 2 minggu teh ieu teh kedah dialihkeun kana netpot. Upami lamun dina media na tanah mah tina pot nu alit upami tos aya perkembangan panginten kedah dialihkeun kana pot nu ageng. Nah na urang alihkeun contohna sapertos kieu. Mangga sok ke Ibnu tah tos ieu teh dilebetkeun ka dinya kana netpot. Setelah saatos dina netpot mangga dialihkeun kana baki nu tos aya caian. Tah ieu teknikna. Tah ieu tos kieu mah atose antosan tina usia tanam. Pertama teh teknikna menyamai gitunya. Anu kaduana penanaman bibit supaya cenah bahasa Indonesia mah nanamkeun bibitna siki bibitna. Tah anu katiluna nembe nutrisi lebetan kana nutrisi caina di lebetan nutrisi nu kaopatna nembe usia tanamna diantos dugi ka panenna gitu. Tah eta teknik anu dina hidroponik mah. Nah ana sanes kanten sami wae dina tanah oge cara atanapi teknikna sami gitu anu dipigawe ku barudak kana hidroponik teh gitu. Tah Pak teras upami dina melak hidroponik teh aya kendala tah naon wae kendalana? Nah, dina kendala hidroponik teh kahiji tina pH cai nya teu sami cai anu dirorompok atanapi di sakola teh teu sami sadayana kagungan pabedaan gitu nya. Bedaanna teh tina pH na anu kedahna upami ieu teh abi teh sareng urang kali kelas 10 teh ieu teh bayam teh nyaeta kedah 1260 pH na. Nah aya alat ukurna aya sapertos alatna sapertos tespen lah upami dina listrik mah gitu nya. Nah eta diukur eta teh layak atanapi henteu na si cai teh. Tah upami teu layak atanapi nutrisina seueur teuing ge janten awon kana pepelakanana. Upami sakedik oge janten awon eta kedah pas dosisna gitu panginten nutrisina. Nah eta kendala na matras anu kaduana tina cuaca nya. Ayeuna cuaca teh keur pancaroba anu seueur itu ieuna panasna kadang panas kadang hujan. Tah eta kana pepelakan teh kana hidroponik mah janten awon gitu sok aya hama gitu. Tah sakitu panginten anu disesahkeun dina hambatan teh dina tanaman hidroponik teh. Teras keunggulan dina hidroponik teh sareng pepelakan anu sejen anu paling menonjol teh naon Pak? Kaunggulanana kahijina yuswa tanamna langkung enggal lajeng si tanaman teh pepelakan teh lamun ibaratna mah seger gitu nya henteu enggal layu gitu. Terus vitamina langkung ageng margi benten sareng tanaman anu pepelakan dina taneuh. Nah upami dina hidroponik mah aya khusus namina nutrisi A sareng nutrisi B gitu. Nah eta teh kanggo peningkatan dina kualitas tanaman anu dipelak dina netpot ieu tina media air teh gitu. Terus pepelakan naon bae Pak anu tiasa dipelak dina hidroponik teh? Anu saterang abdi mah dina pepelakan teh aya bayam, aya kangkung. Bayam teh aya 2 rupi, aya bayam beureum sareng bayam hejo. Aya kangkung, aya pakcoy nya. Terus aya deui Pak cenah tiasa cabe tiasa, tapi upami cabe mah teu ngangge media roxwood atau hidroponik tapi di pelakna dina taneuh. Cabe tiasa gitu. Terong oge tiasa tapi mediana tah upami rupi-rupi tanaman tapi upami nu dina roxwood mah anu dina mediana air mah tiasa kangkung, bayam, pakcoy gitu nya, okra gitu. Itu tiasa tina sami siga bayam atanapi kangkung. Mohon Pak hatur nuhun atos tiasa ngaluangkeun waktosna. Mung sakitu nu tiasa kusim kuring bewarakeun salajengna dilajengkeun ku Salsa sareng Astri di studio. Bakyak TV, tim Bakyak TV grup melapor. Hatur nuhun sadaya pisan sasieun sabeuneureun mugi aya manfaatna kanggo urang sadayana. Rupaning mung sakitu anu tiasa kusim kuring sapara kaca bewarakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sumun sangsa sareng Astri simkuring Ihsanul Hakim nuju aya di tempat melak hidroponik. Di dia murid kelas 10 dijadikan berikan di. Adik maafnya nih ngarepot terus rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari hidroponik teh naonnya? Eta tutuwuhan anu melakna teu ngage taneuh. Emang aya kitu tutuwuhan anu teu melak? Ya, Desa Panyada, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Dina semester ayeuna diajarkeun pepelakan tutuwuhan hidroponik. Только, блядь, она легла, блядь! Видаль, нахуй, бросил, уже так полетел назад! Раз с поворотом, блядь!